Geus teu aneh geus tong ditanya deui lamun aya si Nonong si Papa jajan ka warung pasti meuli naon? Heeh bener, pasti meuli makaroni basah. Tapi samemeh nyieun pesenan si Nonong si Papa, urang jieunkeun heula pesenan barudak 2 ieu. Soalna lamun teu diheulakeun pasti rariweuh hayang buru-buru beres. Saperti biasa we kok ieu tuh bari jarajan bari ngaroprek. Ateul we da sugan mah leungeunna teh lamun jajan teh bari ngaroprek teh. Tah ieu di dieu nu saurang jajanna teh jajan seblak, ari nu saurang deui mah jajan mie rebus. Tuh coba eta ngarah naon leungeun di kitu-kitu. Tah ieu pesenan mie rebusna beres teu kungsi lila kok ieu seblakna oge beres. Tah ayeuna mah urang bikeun heula pesenanna ngarah teu rariweuh teuing. Lanjut ayeuna mah urang nyieun pesenan makaroni basah anu si Nonong jeung nu si Papa. Ke hampurannya lamun ieu suarana rada ngrebek soalna ieu ngisi suarana bari kaayaan hujan badak. Tuh saperti biasa we nya makaroni basahna tanpa saos jeung sambel. Ieu di dieu jajan makaroni basahna porsi anu 3.000 kulantaran sarua nya teu disambelan teu disaosan jadinya enggeus we masakna dibarengkeun. Ditempo dina rupana mah ieu teh ciga biasa we nya ciga henteu enak. Padahal ieu teh aslian enak gurih. Coba barudak di dieu anu sapendapat teu ciga abi. Kunaon nya lamun ngasaan jajanan anu budak rasana teh sok enak. Da lamun ngahaja mah jajan teu make saos atawana sambel sok enek.